5 kilo deui moal meureun. Tapi jalanna butut me. Mun kudu mengkol bejaan. Lurus danya. Mun make mobil mah leumpang ci 2 kilo. Di parkiran teh. Motorna bisa dikapantaikeun. Bisa dikapantaikeun motor mah. Alas ya, sugan teh lain gejeligan. Jigana tadi aja tadi tembusna jigana mah. Jalan perkampungannya terbilang lumayan. Masih jauh gitu. Kirinya ke kiri. Ke Sancang Pak. Nuhun. Seberapa? 20. Iya Pak. Ya. Nembean nuhun. Ari seueur cabang teu jalanna. Taya cabang tapi jalanna mah. Oh iya. Oh iya sih atuh. Oh iya, nuhun Pak. Ciga nama aing sin mayar deui we di hareup anjing mun mayar deui mah euy bener asa mah di hareup mayar nanti dina internet mah. Oh henteu Ci. Bismillahirrahmanirrahim. Ka dieu. Ka dieu deui. Sugan teh mah bakal 2 kali alhamdulillah. Bala mah didinya cita didinya dina internet mah pas melang dina YouTube mah. Lah ieu nyaan shock breaker euy. Shock breaker tidak hidup. Dokter kan diharap pidana ke pantai itu. Kalian lebih pulang lebih par minta HP. Nanti di dua akunnya jalan teh sabelah
hiji ya. Kemarin ke mobil mau lempang kan. Bisa juga nama. Kita sap kumaha deui Ci. Berbatu guys, lumayan nanjaki mah ripuh. Leur tuh, sia leur anjrit. Beton lagi. Untung 20 pos bro ya, walaupun tidak jeduk ini shock breaker. Benernya anjing kudu mah ieu nu di beton teh. Gila, ieu mah solak balik euy. Ulah. Ngali cuy. Kita kemana ya Kak? Ke dia biar mati.
Dia rusak sok breaker ima ngik-ngikan anjing. Redang Ci. Iya kemana iya? Cik deh ya tak? Teu maju. Oh sinyal merenya. Teka pelong pertigaan nak. Tuh nama diharap. Oh itu kak itu merenci daya goa di dia teh. Itu kak goa kabar itu di kiri goa teh. Teuing da goa ya goa. Nah, ngejauhan. Bener. Kan eta teh sinyal jadi tak akurat. 3 nama. Butut jalan itu ada mun aus mah. Ya. Cuman ini bahan lempang. Iya tinggal gitu. Oke nanjak nah. Tuh. Kudu mah ieu nu di beton teh. Nah, cet, alis ya. Alhamdulillah. Di mana parkirnya?
nu camping. Turun atuh. Sampai bro.